keutamaan dikir teh, dikir itu menjadi ruh dalam seluruh amal. Ayat sahabat naros, ya Rasul, ayyul mujahidi afdal. Ya Rasul, orang berjihad mana sih yang paling afdal teh? Cek Kanjeng Nabi, aksaruhum lillahi dzikron. Orang berjuang dan paling banyak zikirnya. Ya Rasul, ayyu shaimi afdal. Ya Rasul, orang yang berpuasa yang mana sih yang paling afdal? Cek Nabi, aksaruhum lillahi dzikron. Orang yang berpuasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ya Rasul, ayyul mujaqi afdal. Ya Rasul, jelema nu zakat nu mana sih nu paling afdal teh? Cek Nabi, aksaruhum lillahi dzikron. Jelema nu paling loba dzikirna. Jadi semua amalan menjadi berkualitas itu lamun eta amalan teh konek dibarengan ku dzikir ka Gusti Allah. Salat boro-boro di dieu di hadapan Ka'bah sekalipun tidak ada dzikirnya, hanya bernilai bertepuk tangan dan bersiul saja. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidak semata-mata salatnya orang munafik di hadapan Ka'bah sekalipun hanya bertepuk tangan dan bersiul saja. Tara aya jelema salat kekeprokan, tara aya jelema salat heheotan. Kunaon Allah nyebutkeun aya jalma salatna heheotan kekeprokan, itu bahasa majaz, artina salatna teh dinilai main-main. Sabab salat yang hareup Ka'bah nu dibaca mah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, abdi madep kadak ngadap langit jeung bumi, tapi hate jeung sawah, hate jeung kebon, hate jeung manusia, hate gentayangan.